Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Talaga Hideung. Ayeuna nincak bagian ka-38. Para mitra kaum dangu, upami teu lepat harita teh paringga nuju ngalawan si Aki teh para wargi sadaya. Paringga sareng Sarmo harita teh nuju ngalawan si Aki, kumargi Sarmo sareng Paringga nuju ngahurup ka Sirana. Ditulungan ku salah sawios aki-aki teh. Sumangga urang lajengkeun para wargi sadaya etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Di studio Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, paringga harita tengah jawab. Panona ngadila ka aki-aki beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Ambak nyedak tanaga midak nafsu ngagedur tapi teu bisa kabur. Ukur amarah nu ajol-ajolan hayang leupas. Ujang tetep jago. Wayahna rek ditalian ku Aki. Kalayan teu nunggu jawaban aki-aki ngarawel daun eurih dua lamar. Tuluy dipake nalian indung suku paringga direngkepkeun duanana. Kitu deui jempol leungeun direngkepkeun sarta leungeun dikatukangkeun. Paringga teu bisa hoja. Manehna teu daya teu upaya sakabeh kagagahan jeung kasakti nu dipake anelan. Harita ngadak-ngadak camal, padahal ukur diringkus ku daun euri. Da ayeuna Jang Sarmo, nah arek taluk atawa moal. Mun can taluk sok atuh urang tarung jeung Aki. Mun geus taluk kudu nurut kana sakabeh parentah Aki. Ngarah aman jeung salamet. Tapi mampun, moal kumawantun munghak cempelak ka Aki. Ngan abdi aya panuhun upami tiasa mah iteuk si kalayar bikeun ka abdi. Sabab eta teh lain milik Sirana tapi milik abdi. Ceuk Sarmo sopan tapi keukeuh mita hayang kana iteuk si kalayar. Moal bisa, moal bisa. Moal bisa sabab si kalayar mah geus kapibana ku Sirana. Nu memang boga hak pikeun nyekel eta itu. Ulah kabita ku milik batur, sarta ulah keukeuh peuteukeuh mika hayang ka hiji barang. Da kasalamatan mah teu gumantung kana pakarang, teu gumantung kana harta, teu gumantung kana jimat, tapi gumantung kana ucap teka jeung lampah. Tah eta nu penting teh ujang. Kahade ulah salah artinya. Cek aki-aki bari seuri leutik panoneuteub ka Sarmo. Tapi kieu abdi teh geus tahun-tahun ngakalan eta iteuk teh sangkan kapimilik ku abdi. Atuh sajabat ti kitu eta iteuk langsung dipasrahkeun ka abdi tinu kagunganana nyaeta ti Aki Salmawi. Tapi ujang teu mampu banyak kaena. Teu kuat mamawanya hartina. Eta barang teh lain milik ujang. Teu ngajodo jeung diri ujang teh. Nah keukeuh peuteukeuh hayang mibana eta iteuk. Apaan mana kitu ge ujang teh teu mampu nyekelna, teu kuat mawana. Nah menikah ke teuing. Kuso teh apa man jadi milik abdi. Nah salah mun mika hayang eta iteuk. Jeung deui eta iteuk teh sasati paling ku Sirana teh tina tempatna. Sabab nyokotna kitu bebeja ka abdi. Tah kumargi kitu iteuk tetep kudu kapimilik ku abdi. Nyaho gali ke teuing mah. Tapi lamun teu kuat mawana kudu buru-buru dibikeun ka Sirana. Sabab Sirana nu boga hak jeung milikna. Cek aki-aki jadi bari ngareret ka Sirana nu harita ngarenjag reuwas sarta pokna. Mari Aki, naon maksudna make rek mikeun iteuk? Ka si Sarmo mun babari teuing masrahkeun barang batur teh teu bebeja heula kana bogana. Moal ki moal dibikeun ku uing mah. Sirana keukeuh jeung keheuleun. Ngomong jadi teu puguh kasar saware. Ulah hariwang jangrana. Ulah hariwang jayu. Da Aki ge lain budak ye, cik Aki ge atuh. Ulah hariwang, ulah hariwang. Moal nguciwakeun kanu boga hakna. Ieu mah hayang nyoba we kana kakuatan Jang Sarmo. Nah sanggupeun atawa moal nampanan eta itu. Sabab anu geus mah manehna teh teu mampu. Buksina sina nyabut pungkul ge teu kuat. Atuh komo lamun mawa jeung ngagunakeunana, tangtu moal kuat. Tapi Jang Sarmo keukeuh mika hayang. Sabab manehna canyaho kana kalemahan dirina.
tak kitu jeung can nyaho naon si kalayar teh sanyana. Tak ayeuna urang jajal sina karasa jeung kahartieun. Ngarah nyaho kakurangan nu aya dina dirina. Sok bikeun heula sakedeung aki ngajamin yen eta itek moal ragrag ka sasaha. Sabab geus jadi milik ujang. Sirana teu wani baha ari geus diterangkeun kitu mah. Tuluy mikeun eta ieu ka Sarmo atuh puguh Sarmo ge atoheun pisan. Manehna haripeun nampanan eta barang, tapi barang dicekel langsung ngudupung. Ieu teh karasana berat. Teu kacekel ku Sarmo kuprak ieu murag kana lemah. Sarmo nyuuh bari ngahega. Tah geuning kitu buktina. Ieu kajadian jadi saksi yen jang Sarmo teh teu mampu nyekel ieu itu. Sarta lain bagianana. Ari bareto mah tang duwe kuat sabab ieu itu teh can datang hasiatna, can biji lekasakena. Ari ayeuna mah geus datang sabab tereh kaala gawena bakal katarima guna jeung mangfaatna. Bisi ujang hayang nyaho baheula oge ieu itu teh diparebutkeun ku puluhan jago-jago kahot. Tapi ngan saurang nu mampu nyekelna nyatana guruna Ki Salmawi. Tak ayeuna aya urang hati nama aya kajadian nu merlukeun ieu pakarang. Kapaksa aki teh milu campur kana ieu urusan. Sabab lamun teu bisi madak pasea parebut itu cara nu geus-geus. Oge aki teh ngarasa melang bisi barudak ngora ayeuna leuwih cinta kana jimat, leuwih satuhu kana pakarang, leuwih sujud kana ilmu batan kanu nyiptakeun alam jeung eusina. Tak iya nu dipikamelang ku aki teh bisi maranehanana sasat pikir. Poho kanu maha kawasa. Sing inget pakarang mah ukur mangrupa alat bikeun ngahontal sakabeh cita-cita jeung kahayang. Ulah rek ngagantungkeun diri kana pakarang. Sabab eta mah henteu kawasa. Dan nu kawasa mah angin Allah sahiji. Tak iya nu perlu diperhatikeun ku maraneh teh. Cek aki-aki bari rutret kasirana jeung kasi Sarmo. Kitu deh kaparingga nuges diringkus. Oh, kahatos. Pemik itu mah kieu nanging kumaha salajengna naha. Ieu teh tiasa dicekel di ku abdi atawa henteu? Keke jangrana urang coba sakali deui. Bisi jang Sarmo panasaran. Pek cekel ujang. Naha ka bawa atawa henteu? Mun eta itu ka bawa artinya jadi milik ujang. Cek si aki ka Sarmo. Kuniang Sarmo nangtung lalaunan memeh ngajawab melong heula kana itu. Tuluy ngarenghap narik napas pikiran kagoda ku nafsu saraka. Lagi coba sekali deui mun ayeuna teu kajungjungkeun ngandung harti yen itu lain milik kuring. Tapi mun kajungjungkeun sirana teu meunang mikahayang ieu itu sabab milik kuring. Pek cokot tainya aki mah rido basiahkeun eta itu. Lamun ku ujang memang kabawa. Sirana melong ka Sarmo kitu deui paringga jeung aki-aki. Sedengkeun Sarmo peureum heula musirkeun rasa jeung pikiran, ngumpulkeun tanaga pikeun nyokot itu sanggeus tarap tikep itu teh dicekel tuluy dijungjungkeun tapi. Aduh, ampun, cek Sarmo bari nguliat nyekelan cangkeng. Nu ngajeletit jeung asa potong eta itek beratna beuki namahan. Teu usik-usik acan dicokot teh Sarmo pias beungeutna manehna ngarasa era oge ngarasa handeueul. Bisi panasaran pek jajal sakali deui jang Sarmo. Cek si aki teu weleh merek kalongaran ka Sarmo tapi Sarmo geus teu aya kawani. Ampun Ki, nyangakeun kaluhakna. Atuh ari kitu wangan omat ulahna teulinya. Sabab ieu mah teu dikoretkeun ku aki oge da puguh milik jangrana. Pek jangrana ampihan. Sirana haripeut nyokot itek teu sakara-kara. Babari dicokotna sarta hampang di bawana. Teu berat atawa leueur sirana ngemplong hatena lantaran itek teh kapi milik deui ku manehna. Mohon kieu itu kapi milik deui ku abdi. Aki ge bunga puguh sabab ieu itek teh ragragna ka pamuda nu polos. Nu hatena bersih keneh. Can kacampuran ku tekad nu teu padarugu. Tapi ujang ulah somong ulah adigung jeung gede hulu. Sabab mun ngaboga niat jahat nu dicampuran ku ujug, ria jeung takabur. Eta teh itek bakal nancep kana lemah. Moal aya nu bisa nyangking. Atuh saja bati kitu aki teh amanat ka hideup. Omat ulah ngoretkeun lamun aya jalma nu merlukeun.
kudu dibikeun kalayan hate nu ikhlas. Sabab eta ieu teh hakikat nama milik urang sadaya lambang persatuan. Sangkan sadaya ngahiji jeung satujuan. Nyembah ka Pangeran Nu Maha Esa. Inget eta ieu teh salaku lamang, lain jimat, lain pusaka, lain barang nu istimewa. Teu perlu dipusti-pusti, teu perlu dipigusti. Da eta mah pakarang biasa pikeun numpes kajahatan. Tah kitu amanat aki teh. Tur nuhun Ki abdi mah nampi kana eta pibujang. Mugi-mugi sing janten obor kana jalan kahirupan abdi supados ulah kasasar lampah. Ayeuna kumaha salajengna? Cek sirana bari neuteub hatena lugina. Ayeuna mah da geus beres jeung aman. Aki marek balik deui we, prak jalankeun naon-naon nu jadi tugas ujang. Gunakeun sakabeh ilmu jeung pangabisa pikeun nyanyeurkeun keadilan. Ngabelaan bebeneran nu yakin dina benerna. Belaan nu lemah, tumpes nu jahat, agungkeun kajujuran. Maraneh tiluan kudu bisa silih bantu, silih tulungan, silih belaan, silih pikadeudeuh sarta kudu dibarengan dina numpes kajahatan. Ulah mentingkeun diri pribadi. Muga-muga we nu jahat teh musnah, nu bener mulya. Amit aki malek balik. Teu nunggu jawaban belesat aki-aki lumpat sakiceup geus teu katempo, teu kanyahoan ka mana leosna. Sajongjongan mah sirana ngahuleng bari melong ka urut ngaliwatna si aki. Kitu deui Sarmo jeung Paringga colohok heraneun. Paringga ngarasa kaduhung geus campelak ka si aki, teu ngagugu kana kasauranana sarta kalah ka ngalawan. Padahal ayeuna mah kanyahoan yen aki-aki teh niatna hade. Pamadeganana pujieun. Sabab ngabelaan bener jeung adil mentingkeun kaperluan sarerea. Rana, anjeun teh saha nu sabenerna atuh pernah naon ka si aki teh? Ceuk Paringga ngamimitian nyarita. Sabab loba kapanasaran dina hatena. Kuring mah pahatu lalis deui indung teu bapa jeung teu boga dulur-dulur acan. Kuring mah hubungan naon-naon jeung sepuh nu tadi. Ngan kuring kungsi nulungan anjeunna pas anjeunna kenging karerepet. Tati harita kuring mineng dilongokan ku anjeunna. Mun aya kasusah pasti anjeunna sumping. Cek sirana terang-terangan teu aya nu disumput salinung. Paringga, sanyana mah sirana teh dulur sapaburon kuring. Babarengan ngulik pangarti di Gunung Mandala jadi murid Aki Selmawi. Tak kitu nu sabenerna teh. Sarmo namahan katerangan sangkan kanyahoan ku Paringga. Oh gitu, terus naon maksudna los-los ka ieu tempat? Aya urusan naon jeung si Puja? Paringga leuwih panasaran. Ari kuring mah ngeman tugas ti guru sarta boga kewajiban pikeun bumela kanu jadi kolot. Kita mah ku pancen nu bijil tina ati sanubari pribadi. Yen kuring kudu babakti ka sabalarea numpes kajahatan, ngabelaan keadilan. Jadi datang ka dieu teh rek ngalungtik si Puja, sangkan kanyahoan jahatna jeung kanyahoan rusiahna. Satuina kuring rek diburak-bari ku kuring, sangkan ulah aya deui mojang nu leungit diculik sarta ulah aya deui mojang nu jadi tumbal talaga. Cek sirana bari nunjuk ka talaga nyarita pinuh ku Sumang. Atuh meningah huleng Paringga teh. Manehna beuki panasaran hayang nyaho kana kasang tukang. Pangna sirana nyarita kitu. Breh pangalaman manehna nebongan ti mimiti nepu tepung di panglalajoanan nepi kadanget harita. Barang dipikir beuki kapikir memang Nyi Puja teh loba kaanehan dina dirina. Loba nu teu parok jeung batur kaayanana malah kakarakanyahoan ayeuna. Yen naon-naon nu dicaritakeun ku Nyi Puja bareto kabeh bohong ukur panipuan bungkul. Karena akang loba kapanasaran ieu hayang nyaho nu leuwih jero ieu kana masalah ieu. Tapi akang moal loba tatanya nya rek dititenan ku sorangan nya sangkan kaharti pisan. Ngan akang minta kawijaksanaan ti Ujang, sangkan akang dibebaskeun tina ieu tatali. Hayang nyaksian naon-naon nu bakal lumangsung. Akang janji moal ngaganggu ka Ujang. Oge moal pipilueun. Akang marek lalajo we ti kaangangan. Hampura akang teh Ujang. Satuju lah memang kudu kitu maksud kuring ge. Pamadegan kuring moal jauh jeung anjeun Paringga. Bener lah. Bener pisan gitu lah. Pek atuh bebaskeun ku manehna. Cek si Sarmo bungaheun Paroman marah-mani. Lamun anjeun duaan hayang bebas sarta hayang laluasa milampah nu dipikahayang, tatali mah teu kudu dibuka kuring sabab tali nu nalian anjeun mah ukur daun eurih nu teu sabaraha kakuatanana. Nu penting mah anjeun kudu bisa megatkeun tali batin we nu nalikung hate jujur.
Nu ngadalian tekad hade, sanyana mah nu ngaringkus ka anjeun teh lain daun eurih, tapi tekad nu jahat, lalampahan nu sasar, jeung tujuan nu salah. Mun anjeun bisa ngarubah eta pamadegan, daun eurih bakal pegat, sarta anjeun bakal bebas. Pek we jalankeun sagala rupa ge gumantung ka anjeun. Mun hayang salamet mah jauhan pagawean nu jahat jeung maksiat. Mun hayang bebas tina tatali, tekadkeun milampah kahadean jeung milampah nu mangfaat keur balarea. Ulah sirik pidik jail kaniaya, jawab Sirana bari pepeta nyari tanganung komara. Kawas aya nu ngabandingan perbawa tekad hade jeung pamadegan nu alus, omonganna tembus kana jajantung Paringga, nyerep kana ati sanubari sumaramah kana bayah, kaharti ku akal sehat. Nuhun rana lah, akang ngarti ayeuna mah. Akang seja ngarobah paniatan, moal mentingkeun diri pribadi, moal ngagedekeun sirik pidik jeung jail kaniaya. Akang rek ngabantu kana maksud jeung tujuan ujang. Barang cacap omongan Paringga. Taun eurih nu nalian indung suku jeung indung leungeun paregat. Korejat Paringga hudang teu aya nu karasa estu jag-jag waringkas sabiasana. Alhamdulillah anjeun geus bebas tina belenggu setan. Muga-muga we ku sadarna Kang Paringga bakal nambahan kekuatan pikeun diri kuring nu keur berjuang ngancurkeun nu jahat. Cek Sirana bangun reueus. Paringga teu nemalan manehna ukur seuri leutik bari nyampeurkeun solongkrong ngajak sasalaman pageuh pisan ngandakeun sugemaha teh. Kumaha teh kada akang ayeuna? Akang moal ngahalangan kana paniatan jang rana. Malah rek ngabantu lamun diperlukeun atawa rek nurut kana naon-naon nu dicaritakeun ku ujang. Pek geura parentah. Nah kudu kumaha akang ayeuna? Nuhun Kang Paringga ayeuna mah cicing we di dieu tapi ulah nemongkeun diri isi kanyahoan ku pihak si Puja. Engke lamun kuring ngabutuhkeun bantuan rek bebeja ka akang. Cek Sirana tandes. Boga tuh akang sadia pikeun narima parentah ti ujang. Ari mang kudu kumaha jang? Cek Sarmo sopanaker. Mang Sarmo mah teu aya di masalah naon-naon manggawe bade di kukumaha oge. Da mamang mah geus boga tujuan sorangan, ngan kade ulah ngaganggu kana tugas nu diemban ku kuring. Ah, teu puguh kitu mah rek babarengan we jeung ujang. Kajeun kitu oge kuring ge nanghunkeun pisan kuring dibantu. Rake babarengan jeung Kang Paringga ulah kemana-mana bisi kuring butuh kubantuan. Ngan omat ulah bergerak mun eueuh parentah ti kuring. Sabab kuring geus boga cara nu mandiri pikeun nalungtik si Puja. Dumasar kana piwejang ti Aki Salmawi. Heug jang lah mang rek nurutkeun ka ujang. Sirana atoheun manehna beuki regreg dina ngajalankeun tugasna. Geus kitu mah Sirana ngatur pilampaheun, ngatur tugas ka Paringga jeung Sarmo. Tulunya rumput di tempat anu suni sejak nalingakeun kaayaan di Talaga Herang, susugana Nyi Puja kaluar ti imahna. Kocapkeun harita para mitra panon poe geus tunggang gunung. Manuk recet di sarada mata kuaas, sato-sato leuweung sejen kadenge di sarada ti kajauhan. Kawas nu ngahajang ngajujurung panon poe sangkan buru-buru asup. Tonggeret baleger pisan reang patemalan jeung baturna. Kadengen aku Paringga jeung Sarmo lain tonggeret tapi tong direret cenah. Sabab duanana keur ngintip-ngintip Nyi Puja rek dititenan lalampahanana salilang ngebak di sisi talaga. Sirana kalayan sabar nungguan hatena teu boleh ngaharepkeun. Sangkan Puja peuting eta bijil ti imah. Sarta mani di talaga sakumaha ceuk caritaan akina ye Nyi Puja sok mandi peuting. Tapi harepan Sirana teu kacumponan. Lantaran peuting eta Nyi Puja teu kaluar ti imahna, malah mah ditungguan nepi ka braina beurang deui tetep teu aya nemongan. Akhirna Sirana meretana ka baturna sangkan bijil tina panyumputanana. Torojol Paringga jeung Sarmo nyampeurkeun tuluy dariuk ngariung dina akar kiara. Kumaha geus ieu jang? Eueuh si Puja teh nya. Sarmo tumanya bangun teu sabar hatena geus gregeteun. Dan mah can tepi kana mangsana, Mang Sarmo. Urang kudu sabar ngadagoan, ayeuna kuring rek nanya. Ari bari teh kumaha kabiasaan si Puja teh? Sok malam naon mandi di telagana atawa dina mangsa kumaha? Ai nurutkeun pangalaman Mang mah kieu jang, manehna mandi dina tanggal 14 dina mangsa caang bulan ngebrak, bulan purnama. Tadina kaayaan kitu sok aya nu kaanehan. Sok aya katungiri ti peuting nu warnana matak lucu. Tapi matak maruring ka kulupunuk lucu oge. Jawab Sarmo nerangkeun pangalamanana. Dina mangsa ka tukang-tukang. Ngomong kitu mah urang moal kudu lila ngadagoan sabab nurutkeun hitungan kuring mah ayeuna teh geus tanggal 12.
Harina ku 2 peuting deui kana mangsana ditungguan ku urang. Oyahna ulah kabaliknya, peuting isukan ditungguan ku urang bakal aja di kenyataan. Dua mah urang nyerumput peuting ge urang ngintip ka imana. Seksi saat sisirana bari nangtung itek dicekel ku 2 leungeun. Tapi ulah gagabah jang. Si Puja boga ilmu nu kacida matihna. Manehna bisa nyaho kana naon-naon nu kajadian dina peuting hiji peuting. Sok sanajan teu katempoeun ge. Cek si Sarmo ngingetan ka sirana. Kuring geus dibere nyaho ku Aki yen si Puja teh memang ngabogaan ilmu nu sarupa kitu. Tapi kuring ge da geus boga keur ngalawana. Muga-muga we sing lancar ulah aya halangan harungan. Peuting teh tetep kudu ngintip ka imahna susuganan aya laratan nu pasti. Ayo kitu ge muga-muga we sing lancar sakumaha nu dipiharep. Geus meunang kasaluyuan mah. Tiluan muru ka tempat nyumputna ngadaguan peuting bari jeung teu boleh ati-ati. Lantaran lamun gagabah matak cilaka bisi sawaktu-waktu Nyi Puja jeung badegana datang kadinya. Panon poe ngarayap beuti luhur poe eta kacida hegarna. Langit oge lenglang taya aling-aling kaayaan di sabudeureun talaga herang can aya parobahan, tetep jiga nu enggeus-enggeus. Manuk-manuk recet di sarada lolobana eunteut dina tangkal kiara nu mayungan talaga. Sakapeung sok aya kalakai nu ragrag kana cai. Terus ngangkleng dina cai nu oyag-oyagan katebak ku angin leutik. Dina kaayaan kitu di emuh Nyi Puja aya nu ngabangingik cirik bangun anu kanyerian. Eta jalma tayalian Iwati Nyi Mojang anu meunang maling ti hiji lembur. Nu can kungsi di kukumaha ku Nyi Puja. Manehna masih dikerem di hiji kamar nu leuwih pantes lamun disebut panjara. Lantaran make sarigsig beusi sarta pantona dikunci pageuna keur. Jaba aya di jero taneuh estuning hese mun aya niat rek kabur. Ari di tengah imah harita aya nu ngariung tiluan. Nyatana Nyi Puja keur dideuheusan ku badega nu satia. Tayalian Iwati mangkarji katut Mang Uhi nu sakabeh kahirupanana dibaktikeun ka dununganana. Sok sanajan nu jadi dunungan teh teu kaasup jalma nu aya gunana keur balarea, malah mah estu ngarugikeun batur. Nyai pangapunten Mang teh kumawan tuntu maros ngalalangkungan kana kekawasan salira. Mugi kersa nampi kana tekad Mang anu nyana. Janten anu maksad teh maksad hoyong ngabantu kana pamaksada Nyai. Cek Mang Karji ngamimitian nyarita manehna boga caritakeun ka dununganana. Perkara naon Mang? Caritakeun. Mun mata kaharti maksudna tangtu kukuring ditarima kalayan kabungahan. Perkawis Nyi Mojang Nyai. Da bade dikumahakeun teh. Margi katinggalna ku Mang asa benten sareng sasari. Ieu mah teu engal-engal ditakon kalah ka diantep sina nangis yang wengi. Da ieu nu matak teu kahartos teh. Nah moal janten mamala ka urang sadayana. Urusan eta. Puguh matak jadi mamala mah sabab lamun aya kulawargana nu nyusul, geus pasti bakal babari ka panggihna. Lantaran manehna ceurik bae beurang peuting. Tapi Mang kuring geus mikir leuwih asa. Sarta geus nimang-nimang leuwih hade. Yen eta Mojang teh bakal leuwih mangpaat mun diantep heula. Naon margi da Nyai? Kieu Mang Karji. Kitu deui Mang Uhi nya. Kuring teh sanyana mah geus bosen kikieuan teh. Lantaran taya hasilna bae. Naon-naon nu jadi tujuan can jadi kanyataan. Harepan jeung cita-cita can kahontal. Tah kulantaran kitu kuring rek ngarobah cara. Sangkan buru-buru hasil nu dimaksud. Mun kuring tetep tenang cara ayeuna, bisi kanyahoan manten kuno lian. Sabab ka dieu geus asup jalma anyar nu can tangtu saha teh jeung kuring. Ari tadi nama eta jalma teh rek ditalukeun ku kuring, tapi nyatana elmuna lain bantrak-bantrakeun. Mun dilawan matak cilaka. Mang Karji jeung Mang Uhi ungut-ungutan. Duanana ngabandungan kalayan daria kana caritaan dunungan. Tapi aya hiji hal anu teu mata kaharti lantaran tindakan Nyi Puja asa robah tina kabiasaan. Upami kitu mah Mang teh ngartos nanging saha jalmina. Atuh anu kantos lebet ka dieu teh sareng naon deui priyogina? Mang Karji nanya. Pamuda nu kungsi tepung jeung Mamang ngaranna Asmadi, urang Cilamping. Nu mikahayang ka diri kuring. Ayeuna manehna diutus sangkanayangan si Rodrapati jeung si namaehan dua buta. Tapi nepi ka poe ieu can aya beja can aya carita teuing ka mana leosna. Upami ngabahayakeun mah naon lepatna upami urang paehan sakantenan. Salah lamun dipaehan mah urang bakal rugi. Sabab manehna luhur ilmu
gede manfaatna keur ngahontat cita-cita kuring. Malah ayeuna ge keur dimangfaatkeun pangawasana. Sina maehan atawa newak si Lodrapati. Ngan bisa gijireun ti eta kuring ngarasa bingung. Bisi engke sabadana ngarengsekeun tugas manehna nagi janji. Mangkaning sanyana kuring teh teu bogo. Teu mikah hayang ka manehna teh. Sabab narima kana lamaran so teh butuh ku pangawasana, butuh ku tanagana, pikeun ngahontat cita-cita kuring. Kaina kumaha carananya? Mang Karji jeung Mang Uhji jempe. Duanana teu buru-buru ngajawab lantaran kudu mikir heula leuwih lantit. Sangkan teu namahan bingung kadununganana. Tapi tetela Mang Karji teu manggih jalan anu leuwih hade. Iwati masrahkeun deui ka Nyi Puja. Mang mah sejak tumut we kana kapalai salira nyai. Bade di kitu bade di kieu ge nyangakeun sejak ngiringan Mang mah. Mun kitu carana ti mimiti ayeuna masing ieu tanya. Ulah gagabah jeung lalawora, mamang duaan teu meunang ka mana-mana. Beurang peuting kudu ngajaga imah bisi aya musuh nu datang. Ari kuring ti mimiti peuting kerek nyipuh ilmu ngasah pangabisa. Sangkan bisa ngelehkeun musuh-musuh nu berat. Omat mamang duaan sing beunang diandalkeun. Sabab nu dipercaya ku kuring iwati mamang duaan. Cek Nyi Puja dari anaker. Manehna geus mimiti ngarasa hariwang beda jeung ka tukang-tukang. Lantaran ka imahna geus jol deui pamuda nu gagah. Ari gangomang mah siang wengi ge moal waleh satia satuhu ka nyai. Margi teu aya deui nu dituturkeun ku Mang kajabi ti nyai. Mangga sadayana bade diestokeun ku Mang. Syukur Mang, jeung geureureureuh. Ngan kade ulah poho si Mojang nu keur dikerem kudu ditempoan. Sarta kudu dibere dahar bisi paelang layeuskeun. Mangga nyai bade dijalankeun ku Mang. Cek Mang Karji. Tuluy ngareret ka Mang Uhji ngajak ka tempat di tukang. Ngajak ka tempatna di tukang geus kitu mah. Tuluy ngaleos ningal ke Nyi Puja. Nu harita masih keneh ngahulang di tengah imah, mikiran naon-naon murek dipilapa. Gancangna carita para mitra. Beurang kaganti ku peuting kaayaan geus robah jadi poe. Sarta lalai geus pating kalayang neangan mangsa, sora sato-sato nu sok disada peuting reang patemalan, mapaesan kaayaan peuting nu matak pika keungeun. Dina kaayaan kitu Nyi Puja mah ngahaja diuk di panyaweran. Panonna dipereumkeun panenjobatina labas ka sabudeureun eta tempat. Eueuh hiji tempat anu teu katalingakeun panon batin Nyi Puja leuwih seukeut batan panon lahir. Mangsa harita nurutkeun tetempoan nama aman teu aya nu matak curiga. Bisa laluasa ngajalankeun naon-naon nu jadi tujuan. Bagja teman peuting ieu kacida jemplingna. Kaya musuh nu ngalampreng ka dieu. Aing bisa laluasa ngajakeun latihan pikeun yang hareupan jika jadian nu bakal datang. Cek Nyi Puja bari tuluy turun kaburuan. Nu lega jeung ngajanteng di tengah-tengah panon rarat-reret ka sakurilingeun pakarangan. Keur kitu torojol Mang Karji jeung Mang Uhji tuluy nyampeurkeun ka Nyi Puja. Ngahaja datang nanyakeun tugas anyar. Mang Karji, Mang Uhji tempo sakuriling imahnya. Titenan bisi aya musuh nu kumawani datang ka dieu. Mun geus yakin aman balik deui ka dieu urang badami. Mangga nyai bade dijalankeun ku Mang. Leos Mang Karji indit dituturkeun ku Mang Uhji. Duaan ngurilingan imah kalayan api. Bisi aya musuh nu nyusup ka wewengkon eta. Heuleut sawatara jongjongan duanana geus lapor ka dununganana. Yen di sabudeureun imah keur aman, teu aya nu matak nyurigakeun atuh ge Mang Karji jeung Mang Uhji diu sedengkeun Nyi Puja tetep nangtung bari nangkeup harigu. Mang Karji, ayeuna kuring rek mulu ka talaga, rek mani keur nyipuh ilmu, rek ngebak ngasah pangabisa. Sabab sabagian gede tina ilmu kadigjayaan kuring aya dina talaga. Atuh saterusna peuting isukan kuring rek mani deui, migawe syarat-syarat utama pikeun ngajaga ilmu kuring. Sangkan ulah luntur jeung tetep mati. Ari kajawajiban mamang duaan kudu ngajaga imah nalingakeun Nyi Mojang. Mitenan ka sabudeureun ieu tempat. Bisi aya musuh nu nyusup. Omat teu meunang ngadeuketan ka talaganya, sarta teu meunang kumawani ngarampa pakaian kuring. Sabab lamun eta dirempak akibatna matak cilaka ka sarerea. Leuwih-leuwih pikeun mamang matak ancur jadi lebu, matak pinanggi jeung pati. Atuh sajabati kitu ilmu kuring bakal camal. Naon-naon nu geus kapibana ayeuna bisa ruksak. Tak kitu pamenta kuring ayeuna, omat sing artinya. Cek Nyi Puja nerangkeun niatna ka badegana, estu ningdarianakeun.
Mang sejan umut kana segala rupa timbalan. Tapi kade sing atos-atos nyai margi di wewengkon ieu teh aya dua makhluk nu kacida galakna nyatana dua buta. Urusan buta teu matak jadi halangan pikeun kuring mah. Sabab ilmu jeung kasaktena aya dina sahandapeun kuring. Nu dipikasieun ku kuring bisa aya manusia nu bisa nyusup ka sisi talaga. Tuluy ngaganggu kana pagawean kuring. Ari ka Mamang mah percaya sabab duanana ge geus apal kana naon-naon sok dipilampah ku kuring. Jeung deui mun Mamang duaan kumawani ngarempak aturan nyaho sorangan akibatna. Mamang duaan bakal cilaka ku sumpah geus geus dikedalkeun bareto. Muhu nyai, mangge moal poho kana eta sumpah, sing percaya ka Mang, da moal hianat kanu jadi dunungan. Heuh, syukur ari kitu mah. Jung geura init ka tempat jaga, kuring rek init ka Talaga Herang. Mang Karji jeung Mang Uhyi init ka tempat jaga. Nyi Puja init ngajugjug Talaga Herang. Kaayaan ngadak-ngadak jadi jempling mata keung. Di langit pating garulung mega hideung di papaesan ku pating gaya bagna kalong nurek neangan hakan. Tekung silila Nyi Puja nepi kanu dijugjug. Manehna teu panjang mikir tuluy ancrum ka talaga muru ka tengah. Di kajauhan kadenge sora ajag nu babaung di temalan ku Korea. Sai talaga pating sariak guguri lapan katojo ku cahaya bentang. Dewa nu ngageugeuh talaga. Kaula amit sejamani nyipuh ilmu. Sejang ngebak nasah pangabisa. Muga-muga laksana sapaneja, laksana magsa kahayang. Dipenta karamatna, dipenta mujijatna. Sangkan kasakten kuring tetep lana. Sarta namah-namah mati. Cek Nyi Puja bari tuluy teuleum. Mulia cai talaga ngagola kawas-kawah. Sora budah cai anu peupeus pating perepes. Lambak pating siriwi kasisi cai talaga jadi oyag kawas diubak ku gajah. Dina waktu nu sarua para mitra. Tibelah kaler anu pating kolebat. Maju ka kidul regeureun deukeut tangkal kiara. Tuluy pating katayep kanu buni sarta ngariung tiluan bari melong ka tengah talaga. Eta tilu kalangkang teh taya diiwati ti sirana jeung baturna. Nu geus ngintip-ngintip Nyi Puja basa keur ngobrol jeung badegana. Sirana ngarasa bungah lantaran geus minang laratan nu pasti geus nyaho kana rusiah Nyi Puja. Naon rek dipilampah kurang ayeuna jang? Nalala jeung mani atawa aya niat tu sejen? Paringga ngaharewos ati-atina keur. Teu kudu milampah naon-naon sidikeun we nu keur mani. Nah naon nu aya nu kajadian di dieu sabab ieu teh peutik penting. Pikeun nganyahokeun kalakuan si Puja nu sagemblengna. Ngan isukan urang kudu ngayakeun tindakan pikeun ngancurkeun niat jahatna. Jawab sirana sarua ngaharewos. Naon nu dipilampah poe isuk jang? Saremo milu tumanya. Sakumaha nu geus kadenge tadi yen kelemahan si Puja teh lamun dicokot bajuna sarta ditempo dina mangsa keur mani. Muga-muga ku cara kitu kasasten manehna bakal leungit sarta babari ngancurkeunana. Tak kitu carana kuring mah. Jawab sirana tegas manehna geus boga tujuan nu pasti. Tapi kudu hati-hati jang. Sabab si Puja boga badega nu gagah sarta boga ilmu nu mati bisikan nyahoan pokona mah. Kumaha kuring mah nu bakal nyokotna pokona mah asal percaya we kakuatan diri pribadi. Yuen mah urang nitenan si Puja. Naon bae nu dipilampah ku manehna. Jep jarempe tiluan. Melong ka tengah talaga neuteub cai nu ngagolak kawas digodong. Sedengkeun Nyi Puja mah tetep teu katempo lantaran teuleumna kebal naker teu sieun ku cai nu sakitu jerona. Tapi ka tengah peuting para wargi teu aya nu kajadian naon-naon. Iwa cai talaga nu ngagolak ampul-ampulan palebah teuleumna Nyi Puja. Sanggeus liwat tengah peuting Nyi Puja mucung heul tina beungeut cai. Tuluy hanyat ka darat nyampeurkeun papakeanana. Sanggeus make pakean sakumaha mistina, Nyi Puja diuk sisi talaga nangkep harigu bari peureum. Kawas nu keur mujas medi. Ngadeukkeutkeun batin kadedemit anu ngageugeuh tel Talaga Herang. Kaayaan asa tambah sepi, hawa tiis asa nyerep kana tulang, kawan tugeus ngagayuh ka subuh. Ari sirana jeung baturna kalayan sabar. Mitenan lalampahan Nyi Puja. Mun ngagugu nafsu paringga jeung sarmo hayang narajang ka Nyi Puja. Ngabongohan sabuat keur mujas medi. Tapi inget kana amanat sirana yen teu meunang aya nu bergerak mun eueuh parentah. Atu akhirna mah nepi ka wanci baleba teu aya kajadian naon-naon. Nu saturuyna Nyi Puja balik ka imahna bari mawa harapan anyar. Dirina boga kayakinan yen ilmu jeung kasaktena bakal tetep langgeng moal aya robahna. Mung waktos na kabudeng CE para mitra. Mangga para mitra carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileksa
urang cekapkeun heula dugi ka dieu, wilujeng kantun bae permios.